Hai Yuka Madrasah. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Poe aya nama ka madrasahna isuk-isuk Besti da kan libur biasa barudak teh geuning. Jadi, mari kita manfaatkan untuk latihan Besti. Biasa we ieu teh ini teh jeung si Raidut cenah leumpang ieu teh capek digendong wae teh Besti geuning da beurat ayeuna mah. Tuh barudak teh tinggal rek nyaramper ieu teh geus harariap. Ieu teh si Raidut meuni atoh pisan disamperkeun ke cewek-cewek Besti. Terus we latihan, setelah latihan aku teh janjian jeung Bibi Abi erek kawetan meuli naon, meuli tahu ABG. Di kalian aya teh si tahu ABG sebenarnya sih gak tahu crispy tapi teh crispy ngerti teh sih. Kita teh ikut ngopi nama di wetan Besti di Ua di Emang pokoknya nama lanjut si Raidan teh pulang tidur dan langsung makan. Alhamdulillah pisan keur mau makan Besti ayeuna teh. Lanjut ieu teh rek beres-beres tengah rumah Besti daripada gabut kita teh gogoleran wae kan ya. Lihat si botak sudah siap mau sapu-sapu cenah Besti. Alhamdulillah si Raidan mah lamun abi beberes teh nya sok sibuk sendiri we diana oge. Alhamdulillah eta ge nya kadang-kadang si ayahnya. Lanjut ieu teh sasapu tengah imah Besti kan sapuna teh tadi dibawa ke kamar ku abi dicokot teu naon da tara ngambek terus we dia teh ini kamar nuju naon teu apal pokona mah. Tara jauh sih paling ngome sapeda tentu ngome lomari Besti. Tah geuning aya iklanna kan teu ngarewong da paling ieu mun video teh ieu teh HP-na teh dicokot kadang tiba-tiba tuh ieu nyamperkeun deui besek dicokot ieu teh. Lanjut we diaeun yang ngepel cenah sakitu heulanya Besti. Bye bye.